Sugri kaum dangu sadayana wilujeng petepang dangu deui sareng Mang Dodoy. Mang Dodoy baris ngaguarahan cacarios nu katunda kamari, carios nyambung anu judulna Banjir Getih di Darmapati bagian kedua. Dongeng kamari ditutugeun nalika Nyiyati utawi ibuna Aji nyaeta ngadangu suanten sorak kuda. Mangga urang kawitan. Sangadengena sorak kuda anu areureun di buruan imahna. Kalayan gura-giru Nyiyati nepungan kaburuan. Di buruan imah tetela geus nyampak 3 kuda nu ditumpakan ku 3 urang jalma anu dangdanana pohara garagahna. Komo nu saurang mah nya anu jajaka. Dina sirahna make mahkota leutik anu dijieun tina emas. Disieup ku warna-warnina inten anu pating borela katojo ku panon poe. Estuning nambahan kagagahan sarta kakasepanana. Brek Nyiyati deku di hareupeun 3 eta jelema. Mangsa nu duaan cerat-curut tarurun ari anu jajaka mah tonggoy bae anjeun ceuleuh dina tonggong kuda. Uring dititah nyokot ku baku keluarga karaton, ceuk anu saurang. Ari nilik tina dangdanana mah geus pasti prajurit kerajaan. Mangga we nanging teu aya anu naekna. Caroge nuju ka sawah pun anak nuju ngamandian domba kawahan. Boga domba naon? Jajaka anu anjeun ceuleuh dina tonggong kuda rada curing hak. Mangsa Nyiyati ngomong gitu teh. Domba biasa, Den. Domba biasa, Raden Angkara. Nyiyati rada arap-ap eueup-eup sarta pisan aya paroman kareuwas dina paroman beungeutna. Oh, saha di dieu nu bogaeun domba adu anu bulujeng tandukna bodas kabeh nya? Tanya eta jajaka anu tetela geuning Raden Angkara. Sesah rupina mah milari nu sarupi kitu mah kulan. Aya oge Kang Oman tandukna aya hideungan. Nyakeun bae ari teu nyaho mah. Rek neangan ti lembur sejen we. Gancang arala kupana, ceuk Raden Angkara ditungtungan ku marentah 2 jalma anu marengan dirina. 2 jalma anu maturan Raden Angkara gura-giru pating koreleng kapipir imah. Tah duitna. Raden Angkara ngalungkeun kanjut kundang leutik kelir hideung ka hareupeun Nyiyati. Nuhun pisan, Den. Nyiyati siga nu bunga. Raden Angkara mah mangsa Nyiyati nunuhanan teh malah ngareret ka mana boa saenggeus amitan rek neruskeun pagaweanana di dapur. Nyiyati mah gura-giru asup deui ka imahna. Alhamdulillah selamat. Kerendangna Nyiyati bari ngusapan dada. Dina mangsa anu sarua Jang Aji mah harita teh geus nepi ka wahangan. Geunaheun pisan kaayaan eta di patempatan teh. Wahangan anu rantul ku batu caina ngagulidag sarta ngagenya serang ngempat rada rual reo. Lir meulah hejona amparan kebon jeung pasawahan. Mangpuluh-puluh tangkal kalapa anu rajeg di sisi wahangan. Dauna pating arulang siga nu ngagupayan. Endah maha kawasa Gusti anu nyipta segala rupina. Ngaso heula sakada para mitra. Rada serak ya. Saenggeus manggihan tempat anu sakirana cocok, Jang Aji mah ngamimitian ngamandian dombana. Si Uti siga nu bungah pisan beberenean bari saka penggigi brig mangsa di banjuran sarta dikosokan awakna make dangdaunan anu geus meunang ngagesek. Teuing daun naon da Jang Aji mah siga nu geus apaleun pisan mangsa digesek ku leungeunna eta dangdaunan teh ngaluarkeun budah. Sok sanajan budahna teu loba kawas sabun dina zaman ayeuna. Biur saenggeusna sawak-awak si Utik dikosokan ku dangdaunan mah Jang Aji manjuran dombana. Disiupna make cangkang dawagan anu kabawa palid ku cai wahangan. Wah,
mungkin kasih we ari geus mandi mati kalayan siga nu bungah pisan Jang Aji nelak-nelak dombana me si Utih ngaberele Jang Aji Suraseuri bari malangkeun leungeun pikeun ngahalangan beungeutna paletan cainya lepret tina awak si Utih anu ngagibri Jang kadengi ku Jang Aji ai sora anu semu harosos gebog Jang Aji pohara ngagebog nang saenggeus nempo saurang aki-aki anyar pinanggih keur dina kaayan pupiringisan sarta rumanggieu lempang sisieun wahangan ih aki kunaon Jang Aji urang giruk hanjat ka darat si Utih nu embung tinggaleun gancang nuturkeun aki kunaon ki Jang Aji siga nu mangkarunyakeun pisan mangsa nempo kaayan eta aki-aki anu beungeutna sepa lir taya getihan aki haus Jang jeung lapar deui aki teh tacan di kamari acan dahar waduh kumaha atuh ki mangkani abdi mah teu ngabantun tuangeun teu ngabantun cai-cai acan Jang Aji rampang greumpeuh brak eta aki-aki nyuuh dina jukut bari pupuringisan nyekelan beteungna Jang Aji siga nu mingkin bingung red kana tangkal kelapa anu keureumeuf beuy buahna antosan sakadap atunya ki abdi bari ngalat dawagan anu pupuh lembur wios engke ku abdi we perkawis dibayar aki-aki ukur unggek bari teu eureun pupuringisan geus kitu mah kalayan gagancangan Jang Aji murut tangkal kalapa ari si Utih teh siga teu siga sasari mangsa Jang Aji ninggalkeun dirina teh harita mah teu milu nuturkeun malah ngajengjeng di hareupeun eta aki-aki manisingnya kadunungan teh dunungan maneh mah bager tur soleh aki-aki nyarita ka si Utih kitu nate ari ayeuna mah ngomong nate harosos siga samemehna si Utih ukur unggek siga nu ngarti buntutna nu nunjuk ka langit kupat kepot sababaraha kali kadieu ceuk eta aki-aki dibarengan ku isyarat leungeunna aneh tur ajaib si Utih anu biasa namahan ukur nurut ka Jang Aji harita mah dumadakan robah langsung bae ngadeuketan ka eta aki-aki kalayan pohara pisan nurutna ku siwel eta aki-aki ngaluarkeun inten beureum badi siki dalima tina jeroeun baju kucelna tol ditapelkeun kana tarang si Utih buri nyai les saenggeus ngaburi nyai sakedeung inten beureum anu ditapelkeun ku eta aki-aki iles siga anu asup kana tarang domba me si Utih ngaberele aki-aki ukur mesem bari unggut-unggutan tilila antarana eta aki-aki buru-buru nyuuh deui bari pupuringisan nyakelan beteungna mangsa nempo Jang Aji anu samoga gancangan nyamperkeun ka lebah dirina keduk saenggeusna aya digigireun eta aki-aki teh gancang we Jang Aji mah mekprek dawegan ku batu segede peureut da bubuhan teu mawa bedog-bedog acan ieu eueut ki Jang Aji gancang ngasongkeun dawegan anu geus bejat gancang bae eta aki-aki ngalaklek cai dawegan kalayan siga nu nikmat pisan seger Jang nuhun pisan ka Sep nuhun ki dia ari tos Sep cina mah urang beulah raos sigana mah nuju lumeho song aki-aki ngasongkeun daweganana keduk Jang Aji mekprek deui dawegan nepi ka beulahna akur pisan jeung sangkaan Jang Aji tetela bener eusi dawegan teh keur meujeuhna lumeho song diasongkeun deui ka si aki antosan sakadap ceuk Jang Aji kituna teh bari gura-giru ancrug kawahangan kalayan tekung silila geus hanjat deui nyamperkeun eta aki-aki ieu pangrokna ki Jang Aji ngasongkeun batu ipis anu geus meunang ngumbah geus kitu mah kalayan ngalimet pisan eta aki-aki ngadahar dawegan ujang hayang aki-aki neuteup Jang Aji anu ti tadi ngan ukur nempokeun moal we sok saepkeun ku aki geus kitu mah eta aki-aki ngalimet deui meakeun sesa daweganana ari ngaran ujang teh saha ari nepangkeun wasta mah Aji ulah lupi aki jenengan saha Jang Aji malik tumanya ngaran aki mah Darsa
Terus Ki Darsa teh bade ka mana? Mereka anak aki di lembur Cimangplang tembal aki-aki anu ngakuna ngaran Darsa dibarengan kan ku nunjuk ka jauhna. Waduh, janten aki teh mapahna tos 2 dinten sareng ayeuna. Tebih keneh atuh Cimangplang mah ki. Pami caket mah ku abdi dijajahkeun. Keun bae dari ayeuna mah akina oge geus kuat deui ya. Tadi mah beuteung aki bubuhan can keusiana naon pisan. Iya tuh Ki, abdi gaduh artos sakedik lumayan we kanggo meser tuangeun sakalian di jalan menakan warung mah. Ceuk Jang Aji saenggeusna kuda kodok kana pesak calanana. Nuhun pisan ka Syep. Jang Aji ukur unggek bari seuri tapi atra pisan kabungah dina paroman beungeutna. Mangsa kanyaahna ditarimakeun ku Ki Darsa. Domba ce alus yang tong dijual lebar moal Ki. Masing digoleran artos sabaraha oge si Utih mah moal diical. Tosnya pisan abdi mah. Ngaran ieu domba ce si Utih. Nya alus ari kitu mah Jang. Ceuk Ki Darsa kituna teh bari kuda kodok kana joroeun baju. Mohon Ki, pamendak ti leuweung si Utih teh basa abdi nuju ngalasuluh, da ari ngahaja meser mah teu gaduh artosna arawis. Komo domba adu mah. Basa kapendakna mah rarampeolan keneh mapana oge si Utih teh. Tataroskeun ka batur bila aya nu kaicalan anak domba da teu aya nu kaicalan. Nya tos ku abdi teh dikukut Jang Aji alewoh nyaritakeun pangalamanana. Nya geus milikna we meureun Jang. Buasa memeh manggihan si Utih teh Jang Aji geus lila hayang bogal domba terus Gusti ngijabah ku carana anu teu disangka-sangka. Mohon laras pisan Ki. Tos lami pisan abdi teh. Abdi mah hoyong gaduh domba teh matak moal diical si Utih mah. Aya sajarahna. Tempas Jang Aji ditungtungan ku seuri. Aduh Jang ayahnya mengpengcan pati panas aki teh rek neruskeun deui lalampahan. Mohon mangga atuh Ki. Hati-hati we di jalan hapunten moal tiasa ngajajabkeun ari tebih-tebih teuing mah. Hawatos mah sareng bapa bilih milarian. Nya keun bae da geus kuat deui ayeuna mah kina oge ieu. Ki Darsa kituna teh bari ngasongkeun gelang anu dijieunna tina anyaman tali. Wah, meni sae. Hatur nuhun pisan Ki. Jang Aji siga anu pohara bungahna. Ki Darsa ukur unggek bari seuri bari nempokeun Jang Aji anu keur make eta gelang pamere ti dirina. Sanggeusna amitan pikeun anu kadua kalina mah Ki Darsa ngaleos ninggalkeun Jang Aji. Meh. Utih ngaberele sanggeusna sababaraha lengkah Ki Darsa ninggalkeun dirina. Reg Ki Darsa ngeureunkeun lengkahna anu saterusna mah ngalieu ka si Utih jeung ka Jang Aji. Kituna teh bari dibarengan ku sura-seuri. Si Utih ngaberele deui ari Jang Aji mah males seuri ka Ki Darsa. Bari ngadadahkeun leungeun ka tuhuna. Geus kitu mah Ki Darsa neruskeun deui lengkahna. Sarta mingkin lila mingkin ngajauhan nepi ka antukna mah ngiles dina pengkolan. Aji rentang-rentang ka tembong ku Jang Aji aya nu leumpang semururusuhan nyamperkeun ka palebah dirina. Sajongjonan mah Jang Aji ngan ukur kurang kerung neuteub eta lalaki anu datang. Anu tetela geuning eta teh Kang Diman. Aya naon Mang? Tanya Jang Aji saenggeus Kang Diman aya di hareupeunana. Tunggu ka balik ka imah Ji. Kang Diman semu anu hari weus-weus. Nah, Mang. Jang Aji mingkin kerung. Aya Raden Angkara jeung dua prajuritna anu bade ngaborong. Bade ngaborong kupa paling oge mah. Nya keur ngaborong kupangan Raden Angkara teh hayangeun domba adu anu maneh. Maksudna kumaha ieu teh mah? Barabat weh Kang Diman nyaritakeun perkara dirina anu panggih jeung Raden Angkara mangsa dirina mulang ti kebon. Jang Aji anu sarua geus apaleunana kana tabeat Raden Angkara teu wudu siga anu dumadakan sieun sarta pohara hariwangna. Waktosna para mitra sadaya dongeng urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Insyaallah urang
sadar deui ka payuna hapunten tina samudaya ning kalepatan di kantun wae cag permios.